ieu kolbu jaga ke urang hate urang bisi ngagelok ka sisi lempengkeun deui ngagelok deui ka lempengkeun deui sebab moal kebal urang di dunia teh rugi lamun hate urang gulak gelak lempengkeun deui ka Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walila deui urang hirup di dunia teh bakal nuturkeun sakumaha janji urang antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallahu ta'ala bikum lahiqun. Urang menjarah tepan maca eta nu geus kolot mamal kebal deui angin nuturkeun sia teteh nu kolot beungeus asa mal kebal deui. Oh ya karim masyaallah ya dunia nu sakieu ramena nu sakieu indahna jak nu resep bakal ditinggalkeun ku urang rugi jasa urang keur meujeuhna resep tentang dunia aju urang dipaksa ku Allah titah ninggalkeun dunia. Masyaallah ai kitu mah urang keur teresep kana dunia lantaran dagang rugi bae sawah tinggal urutna bae kuari geus jadi sumareko imang geus teu kahadean tah lain teresep eueuh tapi diteresepkeun lah geus sabodo dunia ieu uju urang maotna nginaheun teteh keur meujeuhna eueuh cuman tel hate kana dunia tah usahakeun urang maot teh hate urang ulah cumantel kana dunia keur henteu patali hate urang kana dunia eta paeh mantep. Tapi lamun hate urang keur cumantel kana dunia nah iyalah rugi mantak nunggus kolot mendingan lah geus ulah pati resep teuing kana dunia atur hirup teh sebab ieu bahayana gede di akhirat urusan dunia halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Halalna bakal dihisab diperhitungkeun jeung dirinci haramna mah geus jelas jadi siksa tinggal tanya awak urang ku urang renung-renung awak sia teh kunaon masih resep keneh kana dunia aya naon sih di diri sia masa sih sia kudu ka neraka ku batur sia teh diustadkeun ku batur sia teh ditokohkeun ku batur teh sia teh disuhu-suhu manyang ke di akhirat kudu ngagujubar ka neraka kan goreng kabejana tad ka mana lalu bohong pan dirantai tad ya Allah tah urang gerendung-gerendung Pak Haji, Pak Haji nu baheula ku kaula teh di suhu-suhu, ieu kok dirantai di borgol. Deu ka mana ieu? Loba omong. Emang penyakit naon keur di dunia na make di borgol kieu? Ulah loba omong sih. Balaya penyakit berkat batur disikat ku aing deh. Oh. Segala rupa ku aing di aku. Orang nu batur sebuah renungan sing hade jasa masya Allah kajenting orang ngeleh tapi di akhirat orang aman dibanding jeung kuari orang degeng tapi di akhirat orang cilaka masya Allah. Tadi orang nu mantap ngaji ge meureun hayang salamet. Di bantak urang ngaji teh meureun di dunia teh di dunia hayang sugih di akhirat hayang ka surga. Pentolol eta meureun.
sedangkan hati mah pan teu kadeuleu pang jero-jerona ieu adalah hati sajero-jerona laut eta mah bisa dijaga tapi hati mah teu bisa kajaga hati mah hese leuwih jero tibatan lautan Selong kolot baheula mah Selong Laut Selong ai ka Mekah teh bau sia di Laut Selong mah wah oyag-oyagan kapal ge kolot urang baheula urang mah eueuh pajar teh Selong horenganan lautan silent mantep nya bener nyontai indah geus kumaha aing bae nya tah eta di laut itu masih bisa kajaga kene sajero-jerona laut tapi hati manusia hese ya Allah jelema namu kahiji imah masya Allah rapi make baju kokoh merek nage mun di deuleu baju kokohna takwa pohara pada baju ya karim ya Allah make kopea hideung anyar mancrit merek nage Masjid Aqsa kopeahna ya Allah ya Rabbi make samping anyar putih merek nage Al-Haji pan eta baragus kabeh eta takwa haji Aqsa make sendal nage kulit Masjid Haramain hebat geus eta mah geus ucawade terus namu ngobrol rapi pohara kakaler kakidul ngomong nage Al-Quran hadis ya Allah ya Rabbi begitu tuan rumah ka jero keluar tamuna eueuh nu tadi dibangga-bangga teh horenganan motor MX na hilang beserta orang takwa tadi nah eta kan teu kajaga kan urang teh teu kajaga sugan aing mah imam Masjid Haram ieu horenganan ya Allah ya lamun urang nyaho bangsa eta teh bangsat atuh mah urang geus diborgol ti heula tapi teu nyaho hati teu kajaga hati ya Allah datang ke imah urang calon kepala desa rapih biasa ngomong nage ini meringkak bulu luluhur nu handap ku ngeunaheun-ngeunaheunana ya Allah ya Rabbi teu kajaga urang barang geus jadi lurah teh Gusti Allah doa pamajikanana genep wahara nanggap orkes unggal malam minggu kabelah dia SPPT lain dirapih-rapih ke waduh diganda-gandakeun terus aya nu dijual nu masyarakat dijual hargana ge lipat harga ka masyarakat dan malah padu bae masyarakat ngajual 100.000 udah dijual 400 100.000 ge dibikeun dengan setengah 50.000 ngaringkuk di Druji Besi pesantren di pesantren khususon teu kajaga kurang ya Allah urang kawin ka hiji awewe masya Allah eueuh cawadeun irungna mancung halisna ngajeler paeh pohara pipi ngadaun seureuh mata molotot salah meureun sia cenah kiai
ya Allah ya Rabb bitis ya buah jantung pohar aja suku nagela lencos rapi lain cara orang rawa kidang diajak ke toko numahi bingungnya tukang toko ke isi suku bau iba suku gajah tilok ayat di toko nomor 50 tilok ayat kan paling 40 hiji 2 tilu eta ge jang lalaki awe mah paling 2 genep 2 7 8 30 geus pangetnya nama 50 urang jaeta bae lamun leumpangnya di sisi urang teh ngageter bleg siapa sok haju sok keterlaluan deh ngomong tah ieu bae cawadeun ya Allah cangkengna lenggih papanting memang kumaha papanting ya Allah ya Rabb bahasana ngeunaheun jadilah kawin atuh ngeunaheun urang diempok-empok kunyana segala rupa diservis temenang aya laleur di kebutan komo tama urang radar ieu tuluy dipencetan kabelah dieuna horeng geus biak 5 hektar makan hati imahna ge sertifikatna geus di bank teu kajag-jag horeng geulis dengan beungeutna doang hatena mah horenganan teu kajag-jag teh kuari maningan urang kawin kanu geulis tapi makan hati apakah mah kemaningan kanu jore tapi bebasan maningana puyang ngajawabna ieu mah gak jawab udah puyang heuh aya nu geulis makan hati aya nu jore amper teu naik ya Allah ya Rabb tah ieu teu kajag-jag hate teh saha nu bisa ngajag-jag hate tapi horenganan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum sanyana Gusti Allah teu deuleu ka awak mah teu kudu dideuleu ku Allah ku urang ge kadeuleu lain berarti teu dideuleukeun lah sapira awak tina taneuh bakal ka taneuh walakin yanzuru ila qulubikum tapi Allah neuleukeun hate urang teh terus we dideuleukeun ku Gusti Allah nu manta qalbul mukmin baina fi usbu'in ala usbu'in baina usbu'ain hate jelema mukmin ieu aya dina usbu Allah sifat kekuasaan Allah antara kudrat jeung iradat Allah hayang nang Allah embung nang Allah cenah ikhtiarna ge nang Allah gemantak ieu urang ieu lamun diaku ku urang bahwa urang ngaji tenang urang geus selesai naon-naon tapi serahkeun nang Allah ngadahar uduk nang Allah begitu dibayar urang jide kulan nang Allah cak tukang uduk goblok ge baik dipenjarakeun nang Allah kene sia pakai sesedekan Allah ya iyalah kal henteu kudu nempuan hate batur urang geus datang ka mana ka cinta urang ka Allah geus datang ka mana ka cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung diarahkeun ka mana kalbu urang mun cara panah apakah lempeng diarahkeun ka Allah yakni akhirat apakah dilempengkeun kana dunia Allah neuleukeun ka kalbu urang teu kacaglag hate mah kadeuluna mah kiai make udang-udang make jubah sorban ge datang ka bisa nyapuan jalan ngangsar sorban pohara aja ngaji lagi geus pohara mun di panggung teh mah bener-bener raja panggung beh Quran hadis dilalap pujana
ujung-ujung nama horenganan mah horenganan bebe jajana coba carita be cekenanya ulah keringin majelis dunia jeung dunia kos kikituan kadeulina mah bagus teu bagus ngaji bae dunia tadi jero hatena dunia tah eta berarti eta naon ngaranna udeng-udeng teh udeng-udeng penipuan. Mun aya kiai ceramah nyaritakeun pondok pesantren, majelis taklim saja eta penipu bos kitu. Laporkeun ke polisi. Geus. Sia sok aju hantem-hanteman. Nah, ieu kolbu. Jaga ke urang hate urang. Besi ngagelok ka sisi lempengkeun deui, ngagelok deui ka lempengkeun deui. Sebab moal kebal urang di dunia teh rugi lamun hate urang gulak-gelak. Lempengkeun deui ka Allah teh masyaallah. Tah eta kikituan teh perang bakalna. Urang keluar ti majelis sendal urang eueuh tulak cileuk ka belakang ler kidul wetan aya nu batur. Nah, kebeneran cek anu aing eueuh cepit ieu aya kulit. Nah, ieu meureun anugerah Allah goblok. Ngomong anugerah. Kipu Doli penceramahna kitu deui. Ambil yang bagus, tinggalkan yang jelek. Ieu meureun padol Allah ieu. Watak ai ceramah ulah sok sambarangan. Nu bodoh makan gitu. Tinggalkeun nu jorek, laksanakeun nu bagus, cokot nu bagus. Atuh mulai kujana dideuleuan sendalna. Aipat lupang bagus anu kiai nah. Aja udah korban we. Korban ku ucapan sorangan. Aduh, bare dicokot teh. Cek kiai itu mah nu kaula. Ye, pancak kiai ge nu bagus cokot. Ieu pantang bagus. Nah, oh ai kitu mah tuh sabodo. Kiaina bagus dah mah. Coba lamun kiai teh bagus pan gelut. Man nyatas ceramah juga gelut. Mending mun menang eleh deh. Tah, jaga teh. Perang orang, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Iya dah. Tapi kan innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Urang ditelekeun kan ku Allah. Allah ndalekeun beureung aing dicoba ieu teh sendal aing teh beureunan dipaling ku batur, dicokot ku batur. Eta teh gerak Allah endek neuleukeun beureun ka aing ketika sia turun teh sendal sia eueuh neuk kumaha lalakon sia didelekeun kan ku urang ku Allah. Ah teu kudu geus napak bae. Cek batur teh, "Maji, kok teu make sendal?" "Henteu kajeun lah kajeun." "Ieu bae sendal kula pake ulah." Aing mah asalna ge tina taneuh lah. Ieu dampal suku aing mah teu bagus-bagus teuing, aing mah Jokowi lain, menteri lain. Geus aing mah, geus pokona ai presiden onam di persapatuan ge pantasnya nama sapira aing. Geus aing mah teu kudu make sendal dina ayana ge teu hayang aing mah geus. Tawadu jasa bau, sorga jasa tamah. Sorga imam mah di pedikon teu make sendal leungit. Ieu bae nu abdi bila perlu dua atuh ka aing. Kan eta mah jurig ngaranna ku situ. Tah, ya Allah ya rese. Perang we. Kolbu urang. Urang hudang batu peti ngajuki mun teu inget bahwa Allah neuleukeun ka hate urang golepak deui. Tapi ketika ya Allah neuleukeun meureun ieu nu mantak aing dibere hayang kiih ge lain semata-mata titah kiih doang Allah nya karunyaeun meureun ka aing ngan ngahudangkeunana Allah melalui hayang kiih. Allah neuleukeun ka aing isin amat aing ngaji mah unggal minggu tapi penting ieu hees kiih golepak deui bae. Boro-boro ku Allah ku guru aing ge lamun kadeuleuan aing isin atuh komo ku Allah. Gitu kan? Tuh, komo ku pamajikan. Kak, tadi lain ka cai pan teu salat tahajud. Ngomong sia. Cenah kakak sok ngaji ka ditu.
aitas ngaji masuk ceramah bae pan di kulha. Oh, ceramah nangaluyan kiai pan kakama. Pan teh tahajud. Eta urang teh lamun teu inget bahwa Allah nelekeun ka urang moal hayang. Tapi ketika orang kiker Allah nelekeun ildallaha yanzuru la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Meureunana aing teh teh dihudangkeun ku Allah melalui kieu. Geus sakalian aing mandi, wudu, salat. Allahu akbar tuh kan tahajud. Tunduh nama tunduh. Tapi kulantaran asa didelekeun ku Allah. Biasa bae menang sarakaat. Rabbighfirli poho ka Allah nelekeun tenang tung deui datang ka subuh. Rabbighfirli bacet. Ya Allah, Masya Allah. Aduh. Tunduh ka bina-bina jasa sama tunduh. Ditangka moal aya di mamana ge tahajud sarakaat. Aduh, eta kan lamun inget jana isuk-isuk aing isin sebenarnya mun kanyawan boro ku Allah. Boro-boro ku Allah, boro-boro ku Kangjeng Nabi ku babaturan ge mun kanyawan bahwa tahajud aing sarakaat mah witir jaya ge. Mulai teh urang teh ngabagusan teh kikituan teh ngabagusan. Eta cara-cara ibadah ieu urang keur carita korban malah atuh geus tinggalin. Ieu cara ibadah nu bagus teh seperti kos kitu. Jaheunya. Teguran Allah horenganan melalui naon bae urang dihudangkeun teh melalui hayang ki melalui pegel melalui galedeg melalui toke macam-macam Allah ngahudangkeun ka urang teh macam-macam dah urang udah hudang wow galedeg eta teh ngahudangkeun goblok sia cek malaikat molor bae sia ya Allah, gede amat segala teh, masya Allah, ada naga tenimpa imah. Aduh, lamun ka imah matu imah aing kahuruan. Masih kene aing ditang tayungan ngomong nama bagus kan? Akal marde golepak deui. Eta jelema belon bagus gitu. Kita geus dihudangkeun ku galedeg. Masih kene encan daek kene bae tah salat. Hei, pohara. Nah, iyalah mana gitu tafakur makin bagus. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Boga rasa didelekeun bae ku Allah. Aman urang. Moal daek suka cokot kanu batur jeung makin hari makin membaik, makin bagus, makin membaik, makin bagus. Sebab lawan asa didelekeun. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Allah nelekeun ka hate urang. Tah teu kajagjag hate batur kecuali ku Nabi. Kangjeng Nabi mah atuh geus nelekeun bae ka hate teh setiap aya ka sahabat tamu geus kanyaho. Ulah Kangjeng Nabi ku para kutubul aulia kadeuleu ku Allah bae dibere kasyaf. Ya, para wali-wali Allah nu dibere. Aya wali Allah nu teu dibere. Aya wali Allah nu dibere. Urusan kautamaanana urusan Allah. Aya anu teu dibere karomah, teu dibere kasab tapi luhur. Aya nu dibere kasab leuwih handap ngan laluhur-laluhurna mah ngan mun dibandingkeun kautamaanana urusan Allah. Ngan aya waliullah anu dibere katempo bae, katempo kos tipi gitu. Kos tipi hate teh kos tipi begitu kadeuleu kurang ka jelema teh kos tipi bae hayang mobil kadeuleu kurang mobil teh di jero hate teh leleumpangan kadeuleuan kumaha tipi bae gitu hayang kawin deui kadeuleu tah masyaallah kadeuleu hayang anu dan lain-lain sebagainya seperti eta. Tapi kan hese eta mah urusan karomah nu jelas kajen teh mah urusan kos kitu ieu mah Allah nelekeun ka urang isin sagede aing dibere sehat umur panjang
hayang naon bae aya ketika hayang kendaraan geus kabeli motor mobil hayang imah geus kajieun perusahaan atuh kuari keur maju keneh kauntungan aya tapi ieu ku Allah didelekeun ieu aing magol bae ibadahna tah eta teh kan jadi motivasi tah boga hiji we eta tah boga hiji hadis anu sup ka jero qalbu urang sehingga karasa ke urang makin hari makin bagus makin hari makin bagus urang HP mah HP perlu lah urang pengusaha urang teh gitu sok ketika aya anu WA-an jajahe ieu mah urang inget bahwa Allah neulekeun pae hantek teu perlu deui aman ngomong mah aman bubu ieu mah wah alhamdulillah ya urang Karawang ieu mah nu kamari kapanggih teh waduh langsung dan lain-lain sebagainya pohonya bahwanya keur didelekeun ku Allah ih sabaraha menit sabaraha jam teh kaos kikituanan rugi urang ih lamun di akhirat urang ka neraka ku sebab kos kitu nanaonan hanas urang di dunia teu sabaraha nikmat tapi di akhirat ka neraka pikir teh urang ya Allah mendingan mun boga HP buka kurang jadi mah surat Yasin langsung Bismillahirrahmanirrahim Yasin kadaleuna mah HP padahal makan Yasin barang datang ka maliala ngagecrok cipan jadi susu sial ya HP goblok HP tolong ngagecrok sorangan ampun aing mah aju teu dirobah deui ku jana diantepkeun kabeneran jakena ye ampun atuh teu sedekah deui nah kan kuduna mah maca Quran sedekah ieu lain ji jaheunya geus macam-macam mantak lah urang maca Quran di HP tolong mah eta ngalem teu ngalem ka jelema maca Quran di HP kumaha meureun dina hate teh sebab teu mutlak Quran kan campur-campur di jerona teh aya jelema maca Quran di HP dibere teresep kan hate teh dibere teresep Quran mah Quran bae sih nu khususon ilaruhi Al-Fatihah eta gola urang lamun nyekelan Quran gitu resep nyekelan Quran asli wah HP mah kan itu sepira HP ngabohong aya di dinya nipu aya di dinya informasi segala rupa aya di dinya segala dijatep aya Quranan atuh di dinya teh mantek teu pati resep jelema osok di Mekah maca Quran di HP dibere resep komo di dieu mah lamun aya jelema maca Quran dina HP mun kula mawa tambang kalian resep walaupun tidak naon kan atuh pan resep bae gitu asa lain ibadah ate nya teu kajaga urang ate urang teu nyaho kuari rencana nagara bakal kumaha kahareupna deuk dikamanakeun bangsa jeung nagara lantaran oleh presiden nama kapan bangsa Indonesia nu piawai wakilna teh al-alim al-allamah Kiai Haji tapi wallahu a'lam hirup keneh hapan teu tawakil teu kanyahoan sebab teu kadenge bahasa datang ka kuari tuh kan ieu keur carita kudu teu kanyahoan qalbuna wallahu a'lam ka kiai-kiai urang teh nyaho ka hate mah teh kunaon dia ku jero-jerona hate jero jasa masyaallah aya jelema bager di balik bager aya naon teu nyaho kan urang ya Allah ya Rabb ngan eta bae Allah mere pirasat pirasat mukmin leuwih tajam tibatan pedang
aduh minus said aya pirasat kapan kapanggih jeung jelema ge aya pirasat set pirasat bareng tajem sakumaha urang kapanggih jeung awewe nyana senyum sabelah ieu ge pirasat jurig datang tuh kan masyaallah kan urang mah kulantaran pirasat da kurang jelas panjelema mukmin anu hebat pirasatna mah anu leuwih tajam tibatan pedang ari mukmin anu biasa mah pirasatna teh eta mah campur-campur disangka awewe senyum teh bogoh horenganan teu hanas di deketan ku nyana dibere gambar panah aya prak dibales ku awewena panahna dipotongkeun berarti kan teu narima ye sial cek eta teh jae kaing senyum tapi horenganan buktina teh kajaglan kan hatena goblok ku yang diperet sia tuh lalaki makan kos kitu pantang mundur pelet ku yang bawa ka Cisoka lah Cisoka loba nu bujang cara gue pelet urang Cisoka masyaallah maharna sabaraha ka Maji maharna pada tuh kan dasar pelakunya namanya nyahoan ngan lamun awenang melet batilok langgeng di mana-mana pelet laas atuh cinta naga laas karasa kan tuh laas teh cinta sesuai jeung laas teh pelet beres pelet teh kos kitu cek ngaji pendit teh aing mewetan besak sekali-sekali aing hayang nyobaan di pelet sanu pelet boga pikir ada yang di pelet jurig bener melet sia hayang di pelet aya deui loba boga perasaan yang di pelet goblok-goblok teh nya tiba heula cenah meletan be hayang di pelet dah datang ka paeh moal anu melet nah ieu urusanna niat ya niat bahkan engkena aya timbul yakin nah lamun urang ibadah geus boga keyakinan masya Allah karim indah ngeunaheun ibadahku yakin mah urang mau mencari yakin teh teh yakin teh aya dina ilmu yakin aya dina perasaan aya nu yakin aya anu geus kadeuleu kasyaf hakul yakin eta keur carita kayakinan tinggal diri urang datang ka mana ye kayakinanana lamun urang dina syariat atuh salamet di akhirat ngan loba perhitungan lamun dina syariat tapi lamun geus datang ka ainul yakin ya Allah ya Rabb ngeunaheun ibadah teh urang salat ngeunaheun zikir ngeunaheun maca sholawat kumaha ngeunaheunna asa aya asa hadir mun urang maca sholawat asa dihareupan ku Kangjeng asa dihareupan we ku Kangjeng geus urang teh atuh kos nu ngobrol bae jeung Kangjeng indah bakal ngeunaheun datang ka ainul yakin salat kitu keneh asa dihareupeun Allah asa dideuleukeun ku Allah asa aya Allahna geus ge beda jelema nu salatna ku ilmu yakin jeung salat ku ainul yakin lain deui gerak-gerakanana ge Bang lain deui sebab penuh perasaan tah tinggal ngaragap diri urang aya aing hirup ieu pelebah keyakinan geus datang ka mana ya aing yakin ya Allah ya Rabb yakin eta hate ngan tidak yakin bakal nerop kana awak kana jasad yakin hate keyakinan eta bakalna dilaksanakeun sesuai jeung keyakinan ku awak jadi urang nempo awak jelema nempo jasad jelema anu di jerona teh aya yakin tuh ya jelema nu boga keyakinan ka Gusti Allah mah
atuh segala rupa gede ka Allah kembe geus harampang segala rupa nage lantaran asalna ti Allah dilaksanakeun ku Allah bakal babalik ka Allah nyerahin ampang modal ceramah nyana ceramah teh ieu teh ditita ku Allah digerakkeun ku Allah bakal balik ka Allah jangan bakal ka Allah moal hayang nanaon ceramah lagi studi ngaji bae studi tilok nyinggung barang neuleuh jam tuh geus sajam lamun ka Singapura mah bayaran mahal nanaonan segala ka Singapura segala jadi aku kejeung tiket Singapura goblok jeung macem-macem Masya Allah. Nah ya orang kudu boga kayakinan